Maneh nu ngaran Udawa teh? Nya, kuring Udawa. Lamun sia hayang panjang umur, molah sawah ulah diteruskeun. Maneh kudu indit ti ieu hibah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incu sareng mitra Aki anu tetep satia. Danget ieu Aki bade neraskeun hanca dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ke-17. Dina bagian ke-16 dirajeng sabda bingung lantaran ku Ki Gorda dititah eureun heula digawena sabada tepung jeung Aki tunggu. Padahal pagawean maranehna tereh anggeus, tapi najan kitu tetep nurut kadunungan. Kumaha lalampahan dirajeng sabda saterusna, mangga nyangakeun dongeng. Menang sajongjongan mah dirajeng sabda teh teu ngaromong. Tapi panonarara treret nitenan kana kaayaan di sabudeureun eta tempat. Tapi teu aya anu nyurigakeun. Sedengkeun angin kebat ka kaler sarta teu kadenge deui sora sejenna. Dira heran. Nah, saha anu ngaliwat teh tepi ka ngadatangkeun angin model kitu. Sahanya euy? Aneh teuing. Jika aya jelema sakti ngaliwat ieu mah. Jelema sakti saha dira? Da moal aya anu leuwih sakti ti guru urang atuh. Eta mah kabeneran we meureun. Tapi kumaha pilampaheun urang ayeuna? Nah teu perlu nepungan Kang Gorda. Teu kudu lah. Ulah minang teuing tepung jeung si eta. Sok minang dicarekan. Bosen aing mah. Mending urang lempang ayeuna mayu. Kamana we tepina? Ulah kamana wae ngomong teh bahaya dira. Nanaon oge kudu puguh tujuanana. Lamun sakira eueuh tujuanana mah mending reureuh heula. Capek dewek mah. Hayu atuh. Jung duanana narangtung terus lempang salsenaker ngajugjug ka tempat reureuhna. Tapi barang tepi ka hiji tempat geus hiuk deui aya angin, seah nebak kana dangdaunan. Atuh reg dira teh eureun sabda oge manit colohok. Wah, aya anu nuturkeun kaya kieu mah euy. Sahanya? Guru kitu? Pasti aya nu teu beres yeuh. Hayu urang ka sisi cai. Nya, hayu atuh. Belesat duanana lumpat tarik maniting jorelat gancang naker. Tukung silila oge geus tepi ka hiji tempat sisi walungan anu caina herang. Malah mah kadenge seah awor jeung sora angin anu nebak dangdaunan. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna panon poe geus ngulon hawana seger. Atuh tongeret oge reang deui cirining maju kaburit. Barang ret kahandapeun tangkal kiara. Didinya geus aya anu ngabedega nangtung. Nulak cangkeng bari melong kanu duaan. Tayalian iwati Ki Gorda. Gancangan belegug. Kunaon leleda teuing ha? Cek Ki Gorda bari molotot. Atuh anu duaan teh geuwat nyampeurkeun. Sabab tetela Ki Gorda geus aya didinya. Gek duanana dariuk dina akar kiara. Sedengkeun Ki Gorda mah tetep nangtung bari nangkep harigu. Manawi teh sanes akang. Aya naon ieu teh atuh? Nya Kang, asa reuas. Dadak-dadakan kieu atuh. Aya naon? Diuk, dengekeun ku sia. Aya beja penting anu kudu tepi poe ieu. Sabab lamun teu dibejakeun ayeuna, maneh duaan bisa cilaka. Tadi maneh tepung jeung hiji aki-aki. Bahaya euy, bahaya. Cek Ki Gorda bari merong kanu duaan. Bahaya kumaha Kang? Nah saha aki-aki peo teh? Sabda teu ngartieun. Sabab can wawuh ka eta aki-aki teh. Tapi Ki Gorda mah geus nyaho kana riwayatna. Dira, sabda, pikeun saheulaanan mah
maneh kudu cicing heula. Ulah kumawani ngadeketan imah si Udawa. Ken telat saeutik mah teu nanaon. Sabab lamun ayeuna terus maju, maneh bisa cilaka. Sakabeh rencana dewek bakal hancur. Pagawean maneh duaan anu geus hasil ngagagalkeun si Udawa dina molah sawah jeung balong alus pisan. Dewek satuju. Sabab kitu pisan maksud dewek oge. Lamun si Udawa hirupna senang, manehna bakal betah cicing di imah. Lamun betah hartina bakal jadi panghalang. Tah kulantaran kitu, tindakan maraneh duaan anu tadi alus pisan. Ki Gorda muji kana pagawean anak buahna. Tapi naon hubunganana jeung aki-aki nu tadi, Kang? Ceuk dira bari colohok. Eta aki-aki teh sakti deuleu. Lain lawaneun maneh, malah dewek oge teu sanggup nyang hareupanana. Tah kulantaran kitu, eureun heula digawe teh. Saminggu ulah aya kagiatan nanaon. Jig rek ka mana-mana oge bebas. Pokona mah ulah wani-wani deukeut ka si Udawa. Hatuh, geus rek hasil, Kang. Paduli teuing, keun bae antep. Sabab lamun dituluykeun, pagawean anu geus rek hasil bakal ajur kabeh sarta matak cilaka. Nyidakakeun aing, nyidakakeun maneh duaan. Ngarti? Oh, kitu. Dira jeung sabda silih pelong, duanana can pati ngarti sabenerna mah. Tapi teu laloba omong, manehna kapaksa nurut kana parentah dununganana. Sok sanajan dina hatena mah teu panuju, sabab dira jeung sabda boga anggapan yen usaha maranehna tere hasil. Tadi teh Udawa jeung pamajikanana geus teu walakaya, tapi aya parentah kitu mah teu wani ngalawan. Dira, sabda sing inget kana papatah dewek, ulah wani-wani baha maneh bisi cilaka. Pek sakitu we ayeuna mah. Aing rek init jeleng belesat les. Ki Gorda ngaleungit lumpatna gancang lir kilat. Dira jeung sabda ngaharuleng mikiran omongan dununganana. Tapi akhirna baruga pikiran Ki Gorda teh moal pati-pati nitah eureun lamun eueuh pibahayaeun. Kumaha urang teh sabda? Nya teu kumaha Dira. Turutkeun we kahayangna, da urang mah rumasa keur kumawula. Jabati kitu teu nyaho kabeh kana Rusia eta imah. Urang mah darma ngajalankeun pancen. Nya mending ge ulin. Da kesel kieu wae mah. Hayu atuh, rek ka mana? Ah, ka mana we lah. Hayu, mending ulin. Eta dua jalma teh jiga anu teu puguh gawe. Terus ting koloyong indit bari jeung teu boga tujuan. Sabab kapaksa kudu eureun tina kagiatanana da puguh aya pibahayaeun. Sedengkeun Ki Gorda terus mangprung deui teuing ka mana. Manehna oge indit kanu jauh kawas anu ngahaja nyingkahan lembur, sieun tepung jeung aki tunggu. Kacaturkeun isukna. Panon poe moncorong di tebeh wetan, cahayana sumiratnya angan buana. Manuk krecet di sarada sawareh mah ting kaleper ngicis jangjang. Lembur banjar turi karasa aman jeung tentrem. Jalma-jalma sakumaha biasa arinit muru kapagawean masing-masing. Nya dina kaayan kitu, ditepas imah Udawa aya anu ngariung. Tayalian iwal ti Udawa jeung anak pamajikanana dibaturan ku aki tunggu tea. Dina samak aya cikopi ngebul keneh, lalawuhna belum sampe. Ahmad geus bisa lulumpatan deui, Ocon jeung adina ngaganggu kanu ngobrol. Malah sakapeung mah parebut aki tunggu maruntang kana tak-takna. Ahmad, Esti, ulah kitu, isin ku aki, caralik, sok calik. Ceuk Udawa ka anakna anu keur meujeuhna raresep heureuy. Keun bae, Ujang.
Aki mah bunga asa waas sok inget ka zaman keur ngora. Bagja ujang mah ngariung jeung anak pamajikan nyicingan imah anu sakieu gedena ngan poma ulah balangah nya. Sumuhun Aki, abdi teh kedah kumaha atuh. Margi tisaprak ngalebetan bumi ieu, gogoda teh mani teu aya kendatna. Aya we kajadian anu araneh teh, make aya oray dina gentong pabeasan segala. Ceuk Nyi Maria, aya kasempetan pikeun tatanya ka kolot. Cek Aki oge sing waspada. Sabab ieu imah teh ngabogaan riwayat anu panjang. Mawa lalakon anu lain saeutik. Geuning, Aki uninga kana riwayat ieu bumi. Udawa heraneun. Lain nyaho ujang. Ngan aya harewosna ka Aki. Ari apal kana jujutanana mah henteu. Ngan geus kaciri ku sareretan oge. Pek we ku ujang pikir. Imah model kieu mah geus sabaraha taun umurna. Da bisa dikira-kira atuh. Nyatos langkung ti satengah abad mah Ki. Tuh, sidik loba lalakonna, panjang riwayatna. Muhunnya. Tapi kumaha tuh? Tadi kupun bojo tos disangemkeun. Naon margina seueur wae gogoda Ki. Aki tunggu ngahuleng, teu buru-buru ngajawab ditanya kitu teh. Kawas aya anu dirusiahkeun, kalah red ka kenca, red ka katuhu, kawas nu hayang sidik kana kaayaan di eta imah. Akhirna pok ngomong deui. Aki teu bisa ngajendrekeun anu leuwih eces. Ngan anu puguh mah, ieu imah teh ulah ditinggalkeun. Najan kumaha bae oge tungguan, cicingan, ulah incah balilahan. Sabab geus ngajodo jeung ujang mah. Milik ujang nya aya di dieu, nya ieu imah ieu. Milik sae, milik awon Aki, margi saur sepuh, anu sae anu awon oge, upami tos kapibanda ku urang, eta teh milik urang Ki. Milik alus atuh ujang. Alhamdulillah, nyanuhun ari milik sae mah Ki, nanging abdi teh peryogi piwejang ti Aki, kumaha carana supados usaha abdi hasil. Margi sakumaha anu parantos kadangu ku Aki, basa wengi didongengkeun ku abdi, yen sagala rupi ikhtiar abdi teh aya wae anu ngahalangan. Saha eta teh anu saleresna Aki? Udawa terus ngadesek, hayang nyaho ka jelema anu duaan teh. Aki oge teu nyaho, Jang. Teuing saha eta dua mangkeluk teh. Ngan anu jelas mah lain jelema bener. Sabab lamun nya mah boga niat bener, da moal make teregos atuh. Jeung geus kanyahoan deui. Apan kahidep oge wani ngancam. Ayeuna mah kieu bae. Usaha ulah kenat-kenat teruskeun sabisana. Soal jelema anu embung digawe keun bae lanan. Dalila-lila oge daraekeun deui. Asal urangna ulah bosenan. Ngan amanat ti Aki mah ulah kaluar peuting bisi aya anu ngadodoho. Lamun aya nanaon ulah guguk, ulah roas, sang hareupan ku katenangan. Lamun aya makhluk-makhluk aneh, ulah sieun, keun bae da moal nanaon. Tah, kitu ujang, Nyai. Mohon atuh Aki. Dupi jelema anu duaan teh ya, ka dieu deui atawa moal Aki? Aduh, Aki teh da lain tukang ramal Nyai. Teu nyaho.
Tapi moga-moga bae manehna kapokun moal ka dieu deui. Geus we ulah dipikiran. Moga-moga sing aman ayeuna mah. Uhun gitu Aki. Amin, amin. Jarempe aki tunggu nginum cikopi mani nyuruput. Kitu deui Maria jeung Udawa. Ari barudak anu dua anger we hareureuy silih udag bari ting cirihil. Harita teh panon poe beuki luhur katepas geus poyan karasa haneut. Di jalan beuki haneuteun sabab loba anu lalar liwat. Manuk krecet patembalan matak betah tur matak waas. Ari aki tunggu lila-lila mah inget kana janggina yen moal bisa lila di dinya sabab boga tugas omongna teh. Ujang, Nyai, aki teh da moal lila. Jigana ayeuna geus waktuna indit. Mana baju aki anu rawing? Aki rek disalin deui. Har, atuh eta mah anggo we Ki, nah da sanes namutkeun eta mah mangga wae anggo, ceuk Udawa bari kerung. Ih, lain kitu Ujang. Aki teh lain teu narimakeun kana kanyaa hideuk. Ngan aki mah geus ngeunah make pakean anu rawing. Rawing tur tatambalan. Keun ieu mah rek ditilepan, rek diasupkeun kana endong. Ah, Aki mah tos we acuk eta atuh. Moal Nyai, moal. Yap bae baju aki anu ditambalan ka dieu keun. Teu bisa nolak Udawa jeung Mariah teh. Terus nyokot pakaian aki tunggu anu tatambalan jeung geus rawing, song dibikeun. Aki tunggu marah mai bunga, geus narima baju mah terus disalin, baju pamere Udawa diasupkeun kana endong. Ari anu butut dipake deui. Dudukui oge anger make anu rawing, itu geus dicekel pok nyarios. Ujang, Nyai, aki moal lila rek amit, urang silih doakeun nya. Moga-moga sarerea sing salamet, paranjang umur, kalayan sehat. Mangga aki, nanging ulah ngampleng teuing, sing sering ka dieu nya. Hate abdi regreg upami aya aki di dieu mah. Muhun Aki, sing sering ka dieu. Insyaallah aki bakal nempoan ka dieu. Mana si Ujang jeung si Nyai? Ka dieu kitu. Udawa nyalukan Ahmad jeung Esti. Duanana ting terilik nyalampeurkeun. Ku aki tunggu di usapan sirahna bari diomongan magarkeun teh sing bageur, sing gede milik, sing mulus rahayu berkah salamet jeung rea-rea deui. Malah teu cukup ku kitu, budak teh duanana dicium tarangna. Ujang, Nyai, aki mah teu boga nanaon. Ukur bisa ngadoakeun we, budak teh sing galede milik. Hatur nuhun aki, pangdoa langkung sae kanggo abdi mah. Nya moga-moga we diijabah. Heug atuh Jang, aki rek indit nya. Hampura aki teh ngaririweuh ka hideuk. Henteu aki puguh bingah abdi teh regreg. Geus kitu mah Udawa jeung Mariah teh marunjungan ka aki tunggu. Malah Ahmad jeung Esti oge sina diajar sasalaman ka kolot. Make jeung sungkem sagala. Sanggeus rengse, leos aki tunggu teh indit, ku Udawa jeung kulawargana pada melong dijajabkeun ku paneuteup. Bet aya rasa honcewang ditinggalkeun ku aki tunggu teh. Sanajan karek wawuh kamari, tapi asa geus lila babarengan. Nineung jeung tibelat ka aki tunggu, anu hade-hate, gagah sakti, tapi bijaksana. Les aki tunggu ngiles dina pengkolan, Udawa ngarahuh,
gek diuk dina samak. Maria oge nurutan, anakna anu dua jarempe tedaikeun heureuy. Menang sajongjongan mah ngaharulang, jiga anak hayam anu ditinggalkeun ku indungna. Barang keur kitu teh, jol ku sabana datang, malah mah jeung anakna anu bungsu. Atuh puguh udawa teh manibungaheun katara paromana marahmai. Haturan pakuwu, nuhun Aden. Puguh mang teh hayang ngobrol sareng aki. Kamana ayeuna? Nah jiga tos teu aya. Ceuk ku sabana panonna rarat-reret neangan aki tunggu. Hanjakal pisan pakuwu, nembe pisan angkat. Aduh, hanjakal atuhnya. Angkat kamana aki teh Den? Ah nyadu ka atuh. Aneh aki tunggu teh. Sumpingna teu disangka-sangka. Angkatna oge teu masihan wartos, duka bade ka mana? Malih mah aya deui anu aneh, raksukan oge alim anu sae, kalah nganggo anu rawing tatambalan. Oh, kitu. Kubu sabana diuk sila tutug, anakna Ulin jeung Ahmad. Ari Maria ngaleos ka pawon, teu lila geus balik deui bari mawa cai enteh. Sor disuguhkeun ka ku sabana, gek diuk milu ngariung. Saha anu saleresna aki tunggu teh, Den? Sesah neguhna pakuwu. Da ditaros oge henteu nerangkeun, nanging sapertos anu apal kana silsilah ieu bumi. Anjeunna amanat ka abdi sangkan ulah ninggalkeun ieu bumi. Najan kumaha bae oge kedah tetep aya di dieu. Kitu amanatna teh pakuwu. Boa nya, anu terang kana riwayat ieu bumi, Den. Mohon kitu pakuwu. Harapan abdi oge kitu. Nanging sikapna aneh sapertos anu pinuh kurusia. Sanaos kitu, kana hate abdi jadi regreg pakuwu. Abdi gaduh tekad. Sawah sareng balong tetep bade digarap. Upami eta tos beres, kebon oge bade dipiara. Kumaha perkawis para padamel anu tos asak badanten. Upami aya keneh anu kersaeun mah bade diajak deui molah. Mung Pak RT tos terang-terangan teu sangem nguruskeun. Kuwu sabana ngahulang. Manehna milu mikiran kasusah udawa. Lamun teu dibantu ku manehna, usaha udawa moal hasil lantaran molah sawah anu sakitu legana mah moal bisa kusorangan. Pakuwu, cik abdi tulungan, kedah kumaha ya? Kieu Aden, keun si RT mah ulah dipaksa. Manehna nyebut teu sanggup teh sanes teu hayang nulung ka Aden. Ngan jigana bae sieun ku kajadian kamari teh. Insyaallah mang rek ikhtiar, rek ngumpulkeun deui jelema anu daek digawe. Keun balong mah lanan, nu penting mah sawah heula. Nuhun atuh pakuwu. Mun perlu mah Aden, hayu ayeuna urang ka sawah jeung mang. Ulah loba miceunaan waktu, lebar. Mangga pakuwu, mangga lah. Kuhoyong terang ka sawah, tiasa upami abdi ngiring? Moal nanaon pakuwu, pana aya oray teh sanes. Urang cobian we, manawi aman ayeuna mah. Hayu atuh Maria, ngan budak kudu dibawa meureun. Sawios, diais we ku abdi. Teu loba catur deui, geus satuju kitu mah. Terus beberes heula, sanggeus tarapti beral miang ngajugjug ka sawah anu keur dipolah teh. Ku sabana sumpang simpang kasababaraha imah nya menang opatan harita keneh kabawa terus bareng init ka sawah. Gancangna carita geus tepi kanu dijugjug. Reg eureun di sisi wates can aya anu wani asup ka tanah udawa. Sabab bisi aya keneh oray anu jahat teh. Ku sabana babacaan mapatkeun ajianana nyinglar oray, utamana oray siluman. Geus kitu terus ngawurkeun keusik ka tengah-tengah sawah,
anu barala keneh pok ngomong bari ngareret ka Udawa. Aden, antosan heula di dieu kumang rek dikurilingan heula. Bari sakalian neang-neang nah orai teh aya keneh atawa teu aya. Mun aya keneh urang buburak heula. Mangga pakuwu, kade sing atos-atos. Insyaallah moal nanaon den. Geus kitu mah kuwu sabana teh leumpang ngurilingan wates sawah Udawa. Ari Udawa jeung pamajikanana katut anu rek digarawe caricing di dinya teu wani ka mana-mana. Esti diais ku Maria, Ahmad dicekelan ku Mang Bahri. Akhirna kuwu sabana datang deui bari netelakeun yen orai teh teu kapanggih. Udawa bungaheun harepanana ngagedur deui. Upami kitu mah tiasa dipidamel deui atunya pakuwu. Tiasa Aden. Sok bae ayeuna mah urang bareng jeung Mang. Tapi waspada mah tetep kudu. Mang Bahri, ulah leutik hate, ulah asa-asa. Temongkeun jiwa lalaki anu leber ku wawanen. Sok baba deui bala kacida jeung saliara teh. Moal naon kitu pakuwu? Moal lah, pandi barengan ku kuring. Mangga atuh ari kitu mah. Batur, ayo digarawe euy. Batur Mang Bahri maraju arasup ka sawah Udawa anu dipikasieun sabab kabejakeun yen aya orai hideung anu galak teh. Tapi tetela omongan ku sabana teh bener. Orai geus eueuh. Atuh Maria jeung Udawa oge milu asup ka tanah manehna terus muru ka handapeun tangkal buah anu nguyupuk. Di dinya aya palataran lega geus meunang mabad data dina oge urut saung di dinya teh. Kubu sabana milu digawe babarengan jeung Mang Bahri berkah tepi ka tengah poe teh lancar teu mangi halangan harungan nanaon. Terus reureuh heula ngariung dinu ieu. Sanggeus reureuh der deui digawe aman nepi ka wanci asar. Ari Maria mirun seuneu naheur cai dina lodong keur nyuguhan anu digarawe barang daharna mah da marekal. Kacaturkeun isukna anu digawe teh nambahan sabab geus kanyahoan yen orai teh eueuh atuh saterusna mah lancar harapan Udawa bisa laksana. Kurang ti saminggu anu bala geus lenglang. Malah terus diduru, terus digarap rek dipolah deui dijieun sawah. Ku sabana bungaheun Mang Bahri jeung kanca-kancana oge bunga deui lantaran tulus bisa molah sawah teh. Udawa sarua bungaheun deui. Anu tadina dipake seunggah teh geus rengse. Malah mah geus babahanan neangan bini rek sakalian dipelakan. Tapi jejeg saminggu ti saprak aya aki tunggu, ka imah Udawa aya semah tujuhan. Make baju harideung, pangawakan rata-rata dedeg sembada pikasieunun. Atuh puguh wae Udawa teh reuwas. Harita teh keur memener carangka di pipir imah, terus nyang hareupan semah anu rajeg narangtung di buruan. Geuning seueur tamu, bade ka saha ieu teh? Udawa mah biasa we nanya sakumaha ilaharna ka semah. Tapi ari anu ditanya kalah melotot terus maju salengkah. Sikepna pikasieunun sorot panona bangun anu ngandung amarah. Maneh nu ngaran Udawa teh? Nya, kuring Udawa. Aya naon? Udawa jadi kasar deui sabab geus jelas. Semahna lain anu biasa jiga-jiga aya tujuan anu teu bener. Udawa, lamun sia hayang panjang umur sarta hayang babarengan keneh jeung anak pamajikan, molah sawah ulah diteruskeun. Tapi maneh kudu indit ti ieu imah. Lamun wani-wani ngabantah, tah tenyok ku maneh. Anak buah aing anu bakal mereskeunana. Eta lalaki teh nunjuk ka baturna anu rajeg tukang ngeunana. Anu ditunjuk darangah nemongkeun kagagahan. Malah aya anu nulak cangkeng bari mureleng ka Udawa. Teu ngarti kuring mah, naha bet nyarita kitu.
Naon urusanana anjeun nyarek kana pamaksudan kuring? Sawah kuring, tanah kuring, naha make pipilueun kana urusan batur. Barina oge, naha kariweuh-riweuh, da kuring mah moal menta bantuan ka maraneh. Kitu cek Udawa, tina wahing ku amek kapaksa ngalawan. Tapi omongan Udawa kitu teh mawa mamala anu kacida mata kagetna. Sabab si lalaki anu tadi ngabedega teh teu ngomong. Tapi leungeunna maningan sakilat ngajamret kerah baju Udawa. Giriwil dijungjungkeun bangun hampang. Duh, alah, aduh, nanaonan ieu teh, nanaonan. Tong ngabacot sia, bisi dicekek ku aing. Ari bieu sia teh ngomong naon ha? Ngahina ka aing, nganggap heureuy ka aing teh. Jawab, Ken. Udawa manibun selik dikitukeun teh. Kesang tiis ngadadak ngucur. Teu sangka bakal kitu kajadianana. Atuh teu wani ngomong, kalah muringis bari ngadegdeg. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, kanggo dinten ieu urang cekapkeun heula sakitu, kumaha nasib Udawa salajengna, antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-18. Hapunten tina samudayaning kalepatan sareng hatur nuhun kana pangrojong ti sadayana. Sakitu anu kapihatur, permios, jag.